Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun ya bisi Ciani ti kelas 10 MPLB 3 bade nyaritakeun Ciung Wanara. Di hiji wongkong nu aya di Palaweungan aya hiji keluarga anu ngaranna Nini Balantrang jeung Aki Balantrang. Teu kabejakeunna ti mana asal usulna. Nini Balantrang jeung Aki Balantrang ngabogaan anak angkat anu ngaranna Ciung Wanara. Ciung Wanara ngabogaan hayam jago anu sakti mandraguna. Eta hayam teh kacida ogona kamana wae Ciung Wanara indit hayam eta sok dibabawa wae. Na waktu Ciung Wanara keur ulin bari mawa hayam, Ciung Wanara ngadenge bewaran di Kerajaan Galuh ek diayakeun sayembara. Ngadu hayam nu diayakeun ku Ratu Galuh. Ciung Wanara kataji ku eta sayembara. Catur di jalana Ciung Wanara geus datang ka payunan Ratu Galuh. Lajeng Ciung Wanara dipariksa ku Ratu Galuh. Sauna ari maneh urang mana? Abdi urang geger Sunten. Saha ngaran? Abdi teh Ciung Wanara Kanjeng Ratu. Rek naon saja datang ka dieu? Saja ngirim sayembara ngadu hayam. Mana hayamna? Nyanggakeun hayamna Gusti Ratu. Ku Ratu tuluy diilikan hayam teh bari nanyakeun eta hayam ti mana asalna? Mohon pariksa Gusti, ari asalna hayam abdi tina sayangna indungna bikang bapana jago ngendog sataun hiji. Sayangna ku daun kanaga. Cek Ratu, paingan hayam teh bet alus pisan Ciung Wanara. Aya kuani anjeun ek ngajajal kana kasakkeun hayam kaula. Mawa pitumpangeunana abdi teu ngabantun tumpang ngan sanajan abdi rek tumpangkeun umur bae. Saur Ratu hade ari tega mah kana umur. Tega Gusti Ratu tembal Ciung Wanara. Sok ari geus tega mah ti aing tumpangna nagara sabelah. Sumangga Gusti Ratu urang boh beurang beutik oge singan tuluy wae hayam teh diadukeun mani ragot pisan. Tungtungna carita hayam Kanjeng Ratu eleh nepi ka paehna. Sakabeh nu nongton akhirna Ciung Wanara meunang taruhannya eta nagara sabelah. Tina harita Ciung Wanara jadi raja di Kerajaan Galuh. Sakitu wae carita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.